wassalam wa fi hadits nabiyina sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ala dini khalilihi utayang suji kututup ingatas agama kakasih mar'u golalan ucap kanjeng Nabi man ahabba qauman husyira ma'ahum isa bawang ikumika demen yang maningkan maka den diring yaman sumerdana kaum wal mar'u ma'aman ahabba tawang suji kututup sumerdana wong kang demen yaman ya mar'u iman fala tu'rafu maratibur rijal la bi ashabiha maka ora den kinawari apa pirang-pirang pangkat rijal angin kalawan pirang-pirang kancana rijal masyayikh tegese pirang-pirang guru ne rijal tegese pirang-pirang guru ne rijal. Bagian kedua tentang jelema anu merosot tina kapangkatanana kusbab bil idofah ngahiji ngalande babarengan jeung arazil jelema-jelema nuhina mungguh Allah ruang lingkup sapopoena jeung jelema-jelema anu nilai mungguh Allah ketika urang hijian jeung nu kos kitu pangkat urang bakal merosot geus aya ketenangan di diri urang balik masantren teh kemudian urang ngaji aya katentreman lantaran babarengan jeung ahli-ahli ngaji berjamaah ngeunah ngariung ngeunah obrol-obrol ngeunah 10 tahun nu dibuka Riyad Takrib Sapinah naik Fathul Muin indah luar biasa nu tadina di mamang-mamang naik kuari jadi ustaz naik deui kuari lantaran kadeuleu tegep aya anu ngiai-ngiai pas dek naik ka abuya merosot teu kuat mimiti didatangan kulurah mulai ngagibeg datang camat rada ancul-anculan begitu datang bupati terlena ngarasa indah kedatangan ku inohong ku penggede aya resep di jero hate aya satu kebanggaan dibangga-bangga jelema nu teu boga nilai munggu Allah ku boloon eta kiai ku ari mah ngarasa hina mun cacampuran diriungan jeung ustad nu tadina dikelilingi ku ustad jeung kiai di mana ngariung seserian indah jasa kuari ngarasa hina lantaran aing mah pangkatna beda sebab geus babarengan jeung bupati jeung gubernur sia mah masih kene leuh hihijian teh di lembur be kakurung ku batok teh jaho galer kidul boga tarnyana rasa kitu secara zahirnya na ditaikeun ku Gusti Allah nu tadina teu boga motor jadi boga tadina teu boga mobil jadi boga atuh ningkat ku ari mah pakaianna ge keur ieu mah beuh make baju nu polos-polos ku ari mah batik malah mun ditilik-tilik batikna teh di jerona aya warna konengan seutik bangga nyana make batik eta bahkan dibere lebaran mah samping samarenda warna koneng berikut kameja koneng jeung jasna aya kekuning-kuningan nyana seri di aku aing ku bupati termasuk warga negara asli aing mah tuh ustad jeung kiai nu itu manu teu kadatangan bupati nyana mah teu di aku warga lantaran nyana mah lain orang Indonesia orang Lampung teu di aku aya tah di jero hate kebanggaan merosot sebab kangjeng Nabi mah wa yuhibbul fuqara wal masakin
wa yusayyuhum janaizahum. Kitulah Kangjeng Nabi dibaca kunyanai muludan mahorenganan lain dek nurutan Kangjeng Nabi dek naon karapot. Aduh dibaca wala yakiru faqiran adaqahul faqru asfah pohara. Tetapi horeng lain dek dijadikan uswatun hasanah semata-mata hayang menang pamere merosot. Ketika diundang lamun sugih mabau bulat gede barang ngundang nu susah maka popohokeun bahkan geus direncanakeun moal datang aing maka ditu moal bisa ngaberkatan aing gajen kuku mage sia malah jeung eueuh kebanggaan diundang ku nu susah mah merosot ya Allah ya Rabbi teu karasa ngagusar geserna jero hate urang. Paingan gerieu mahara rampang maca Quran teh sabulan tamat ku hari barang wawuh jeung bupati 3 bulan ge teu tamat bahkan 6 bulan ge teu tamat eta kiai kobo tukang karung jajakan kiai geus teu bisa namateun Quran atuh komo si eta jauh bahkan ai kiai mah deres nenden Quran inget kana nya naon teu ndek maca Quran di mana jadi tangka teh jadi jahe poho panendeuna datang ke pohon dan Quran maca-maca Quran iya gara-gara wawuhna sing hade wawuh lantaran iya jadi racun urang wawuh jeung kiai moal teu nu didongengkeun teh bangsa kitab malulu bangsa nu didongengkeun masalah bari jeung teu kabuka ge masalahna lumayan me ngadongeng-dongeng nanya ka kiai hari itu sih narikip waktu tanah wau kumaha poho deui buku kula ge. Saya ngatanyakeun we ka ditu ka santri kula, atuh santrina komo kieu ge poho. Tapi lumayan kan ngobrol teh eta bae seputar kitu. Kiai pernah namateun kitab Al-Um boga ge henteu. Lumayan tapi katanya bae gitu. Tapi bae urang wau jeung camat jeung moal ngobrolkeun ke kitab jadi teu nyahoeun nya mah. Moal ngobrolkeun masalah moal paling ge program KB program naon gara selanjutnya program naon ngomong atuh sia ulah sok pura-pura teu nyaho tuh berbagai program-program komo dek aya kegiatan henteu salah ngan urang eta tersita waktu ku obrol-obrol nu kos kitu nah iyalah batur urang komo urang ngahiji ka ditu ngahiji ge aya urang dek dakwah mah bisa teger masalah tapi kan maksudna nu mantak diundang ge ku bupati supaya ngadukung nyana lain rek ngadengekeun urang lain eueuh dongengna pamarentah ngundang kiai supaya nyana nuturkeun kiai moal mun kitu mah balener meureun ieu nagara undang kiai maksudna dek ngadukung nyana 1000% kos kitu daek salamet gitulah bepan cenah teu daek modar siapa nu modar mah itu bae kajian gugu mah ondang kiai pendopo ondang kiai kayak mah bupati ondang kiai kantor wilayah ondang kiai ka kantor kitu Golkar ondang kiai maksudna supaya ngadukung eta lain dek nuturkeun kiai lain hayang nasihat kiai lain ku bodoh-bodoh teuing teh si kiai bodoh ka hulu-huluna alabatan hurang hurang ya nutai di hulu mah ku ari kiai ye cenah udah sok itu kiai masing-masing iki masing-masing atuh sia-sia aing ngan ieu mah morosot ujianana jatah ngaji yasin ge lain maksud yasin eta mah pencitraan blusukan emang kumaha gitu emang blusukan asli atuh teu pencitraan eta mah anu ngomong ka kula kiai cenah taun ieu mah urang lama ning milih nu blusukan bae pencitraan itu cenah teu pencitraan asli menyok presiden urang blusukan horeng pencitraan dan lain-lain sebagainya moal aya nah ieu urang ngahiji jeung nu kos kitu ngobrolkeun ge eta bae bari nu diputer-seputer wari obrolan teh obrolan kos kitu minimal ngobrol cincin minimal eta kabelah dituna ngobrol teh nagara KPK lah BPK lah urusan DPR lah gubernur lah eta bae urang ngobrolkeun bener moal ku obrolan urang
maju moal ngobrolan orang tapi orang hayang beta ngobrol pas gitu lantaran batur ngobrol nanyana morosot orang coba mun tadi itu ngobrol 5 jam orang ngobrol jeung nyana mun pake maca Quran menang sabaraha juz ayo coba 5 jam orang ngobrol jeung nyana mun kurang pake maca sholawat menang sabaraha ribu 5 jam orang ngobrol jeung nyana lamun pake tapakur ku orang mantep jasa tapi orang kan terlena bahkan dijanjian deui ke minggu harap dijemput kiainya Masya Allah mun persiapan mandina 3 kali iya kiai dek sholat betul mandi acan ya Allah bareng dek dijemput ku bupati 3 kali alabatan lagi di panganten boloon iya merosot karena menghargai manusia ke Allah mah kurang penghargaan hari reka bupati bang Masya Allah baju naga diistrikan ngajeripit eta belengna lamun urang kadinya kakeset berahet ujian rahet ku hebat-hebat abeh urang teh di alam hebat penampilanana kunaon ieu deuk salat subuh cileuh segede poleca Masya Allah salat zuhur gitu kene eueuh bae ngahargaan ka Gusti Allah ieu lah nu ditilik ku Gusti Allah babaturan urang ngabatur jeung nyana idopat mahfudun bil idopat turun urang teu bisa ngamankeun diri urang nah nu mantak cek Kangjeng Nabi sallallahu tujalisul mauta ulah sek lulungguhan maraneh jeung jelema nu parae patamutu qulubukum pae geuraha teh maneh gila wa manil mauta ya Allah saha nu parae teh gola cek Kangjeng Nabi Isa ar-raghibuna fid dunya al-muhibbuna laha cinta dunia upak-upak dunia Kama qala alaihi salatu wassalam bi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cekang Nabi al-mar'u ala dini khalili jelema mah aya di atas agama khalilna kancana urang aya neuleuh derajat jelema deuleuh batur hirupna deuleuh batur lulungguhanana kitu batur lulungguhan nu sapopoena jeung saha nyana eta lah sapagodos ja urang ayeuna mah lamun urang deka Allah kebenaran datang lurah datang camat urang mah ja teu betah ayeuna datang mah datang bae dihormat paling 1 menit 2 menit sajam 2 jam ai kitu mah abring-abringan teu betah teu sapagodos berarti lain khalil urang nya nama sakadar namu ketika urang babarengan jeung nyana eungkeuy-eungkeuyan di panggung mah kono hidup berarti kan urang geus sakhalil ta jeung nyana didinya derajat nyana naon bedana camat, naon bedana bupati, naon bedana jeung kiai jeung nu bodoh ja akur ka jeung kumaha ge camat, bupati jeung kiai sapanggung rejeung dengan tujuan anu sarua pitayeun atuh akur teh almaru ala dini khalili cenah kiai mah bisa ngaji ge tujuan ngajina jang ka mana nu bodoh jeung nu pinter ja akur ai loyogna jang dunia keneh mah ja ilmu mah teu ngajamin kana kasalamatan dirina ja geuning nu jadi bupati ja geuning nu jadi DPR lain teu bisa maca Quran jeung teu bisa maca kitab jarago maca kitabna nu aya di MPR nu aya di DPR profesor makomo mun ngalalakon nyaritakeun tasawuf pinter jasa kok korupsi sih ilmunya teu bisa ngahalangannya naon bedana nu pinter jeung nu bodoh akur bedana nu pinter mah bisa ngadalil nu bodoh mah henteu ketika ditanya maksudna jang meuli apaan sakena akur bae akur sama nu mentak di akhirat pinter tinggal pinter diseret bae ka neraka eueuh beda nu ngabedakeun antara manusia jeung manusia adalah ma'rifatullah ketika jana dibere ilmu ma'rifat etalah nu ngabedakeun antara nu pinter nu bodoh pedagang politik dan lain sebagainya nu ngabedakeun adalah ilmu ma'rifat ketika teu boga ilmu ma'rifat kiai tinggal kiai bodoh tinggal bodoh pejabat tinggal pejabat akur sakompet daunkeun di akhirat digejeburkeun bae kabeh tuh kan cuna ulah sok kitu aing mah kitu bae cuna teh mah kitaban baca ku sia kitabna mana cenah kitabna mata siana meureun deuleuh ku sia cenah aing moal ngaji sanu ditas yang ngaji ka dieu moal aing mah sasekian aja moal ngaji ka dinya bahkan aing mah deuk pidato ulah kena ngaji ka dinya terus pidatokeun ku sia larang ulah kena ngaji sia ngaji ka ditu bae jeung Ki Golkar ngagejebur sia kajian ku kumaha ge
Ye cenah kieu langsung ini kitu bae mah. Cenah teh mah tuh aya kos kitu mah ekstrim, nek ekstrim baik mah. Ye cenah kos kitu mah ya. Ngan siapa yang main bae. Ini beberes saya sejasa embung jasa kasinggung teh embung digogoreng teh embung kadanan cara Tuan Sabdul Qadir mah murid teh ditampiling murid teh diparak belah dieuna tah Ki Ahmad Khatib Sambas marak murid Aisyah hayang ka Allah tuturkeun aing tampiling dijejak dari bere dahar matak cara diwali je murid-murid eta teh hasil ditampiling ku ari mah jadi wali hayang ditampiling embung. Ye, udah kumaha, haju ngegoloyor kan itu ke pendopo terus beda kira jadi wali lah, mal bisa tuh, bantak ilmu nu keras mah ilmu toriko, mantak kuari mah ilmu toriko nama ayat nu ngabimbing toriko na saha, kakarak titah dihudangkan jam hiji bege haju mandi nges ingsrek kan, aduh asana cina gering yang main memal terus lah norekat nah, terus ya itu terus bah, nges cina ing malah nek balik deh kad itu jadi PNS, terus. Pibakatun meureun siapa jadi wali. Udangna doang geus puyeng jagana eta kakarak dibimbing sakitu. Encan dibimbing coba saeutik dahar. Ye emang dahar teu meunang tuh sia mah ka guru kitu bae. Saya saeutik heula dahar biasa sapiring setengah bae. Emang haram dahar tuh haju ngadalil tolol teh coba. Ye jajana dina Qur'an ge kulu wasrobun kira jadi walina tuh sia. Aing ngadalil sorangan mah los eta tahu nu ngabimbing kos kitu ujung-ujungnya dari Golkar gara-gara nu ngabimbing eta kos kitu ye saeutik dahar nyana mulai sapoe setengah piring dua poe setengah mikir nyana kok kiaina nu ngabimbing urang gembulai urang setengah geus mulai cangcaya ka guru asal cangcaya ka guru bal jadi tinggalkeun guruna neangan sia guru anyar dina ilmu torikot bokos gitu lamun teu percaya teu yakin sia ka aing bahwa aing keur ngadidik sia jeung sia teh deuk ka Allah keur teu yakin sebab dia adalah zahir bae jangan guru nu sajen moal jadi ieu sanajan diteruskeun ge moal jadi ngolembar bae ka guru moal jadi ilmu tarekat bopang hese-hesena ieu dibimbingna kuari mulai dahar geus saeutik rada nguruan kan awak engke kan anak pemajikanana nanya kak kok jadi guru sih cak pemajikanna kitu amat kak kok jadi guru amat kak henteu kok mah endek emang kok jadi guru ge endek ka Allah Allah mah tuja aya ieu teu kudu kukuruan kak mulai nyana we jak guru ditanya etikeun dahar pan atuh ai nyetikeun dahar ai guruna gembul heuh nya atuh heuh tuturkeun guru kos kitu mah kecuali guru nazarwa zetik daharna puasa bae eta karek dituturkeun ai kakak ieu mah seutik daharna ulah hees nya unggal ka ditu kula nu guruna hees bae heuh nya heuh urang neangan guru deui ayo kapanggih jeung Kiai Golkar ieu akur mah ieu cak nya ieu ginaheun dahar di mana bae make pakaian nu kumaha bae ieu meureun guru urang mah guru Golkar eueuh aturan-aturan pan di Golkar mah eueuh atuh segala kampanye di luhur panggung aju aya joget segala di luhur aya biduan ieu karek kiai ieu akur jeung urang ngeunaheun ieu mah ieu masyaallah aya epitamala segala di dinya waduh Ice Trisnawati mah tereh modar malah mah waduh aya deui nu anyar teh sakara-karana nu sia nyaho aing teh nyaho teh aduh ya Allah ya Rabbi hese nih ndek di ka Allah keun ndek dicokot di leungeun setan sia teh keur aya di leungeun setan kendaraan nafsu ka dieu keun lepaskeun eta berat deuk ngalepaskeun anak setan ngadu guru jeung setan diojok-ojok setan ka jero hatena ulah dituturkeun gering sia ka jeung gugum hage manya deuk Allah kudu gering we cak setan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha setan pidato Duku coba, ada orang ngolembar, mau jadi sia kajian buku mage, iya mah keur carita wali, rapet wali mah. Lantaran geus lain nyaritakeun soal wajib, wali ma la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Wa idza kuntu ahbabtu kuntu ailahu wa lisanahu dan seterusnya.
la yazalu abdi yataqarrabu teureun hamba kaula bertaqarrub ilayya ka kaula bin nawafil ku sunah seakan-akan sunah teh kos wajib piwalieun kos kitu geus lain nyaritakeun puasa Ramadan geus lain nyaritakeun salat 5 waktu ieu mah nu nawafil eta mah jalan ka cahayu salat mah henteu kudu dicaritakeun jakabehan ge sarolat nambahna tahajud seakan-akan wajib duha seakan-akan wajib wirid seakan-akan wajib terus memperbaiki diri eta kakarak nu kos kituna terus batin-batinna waktu jang bergaul jeung jelema teu pararuguh mulai ku ari tama ortodok nu kos kitu mah zaman Siti Nurbaya tuh mal beres ku ari mah lain zaman Siti Nurbaya zaman Atut ku ari mah sia nuturkeun Siti Nurbaya bae memulai kemajuan tuturkeun Atut sia ngurung-ngurung ujianna aduh cak Haji Pudoli hadena yang sakali umrohna tapi dibayar deui sih dia bayar deui geus bebersih tut tah bayar ku aing cenah sia geus jadi henteu Haji Pudoli teh diumrohkeun ngan haji dibayar deui ngan haji dibere deui bolak-balik cekong budak dek ibadah ka Gusti Allah kudu make acak-acakan kos kitu jeung teuing teu ka Mekah ge mah daripada orang ka Mekah kos kitulah aturan mainna dina thariqah mah dek daun hartina ngindaran Baitullah ai modal berangkat ka Baitullah na kos kitu mangan sakadar jadi siksa teu saeutik jelema nu salat jadi siksa kitu keneh du tawaf di Baitullah jadi siksa naon artina ja Allah nama eta-eta kena di Baitullah Allah na eta di dieu Allah na eta mending di dieu urang ngabersihkeun batan ka Baitullah ngan sakadar jadi siksa je dideleukeun kan ku Gusti Allah sia nanaonan pan sia teh meureunanan ka Mekah teh hayang ganjaran ti ai ngamoal ngaganjar ka sia je boloon sia aja ditanya cak gua diumrohkeun kula mah teu perlu ganjaran ieu perlu ge ieu mah pangalem atuh kalau mau taman dibebaskan ku aing sia dibebaskan sia ku aing tuh jadi urang lamun terus obrol sieun nah iyalah almar'u ala dini khalilih deuleu kakasihna deuleu kancana deuleu baturna urang lamun aya nganyahokeun anak urang masantren di hiji pondok kemudian urang dek nganyahokeun anak aing bener apa henteu di pondokna ulah ditanya anakna lantaran menghadap ka kolotna mah pasti rapih bae kopeah mancrit baju rapih koso sampingna rapih di hareupeun kolotna masih ganunya bae ustad mah eleh ku anak urang ustad leutik mah eleh bae pokona apa jalan anak urang di pondokna ulah di deuleu etana deuleu baturna ketika orang ningali anak orang baturna si jabrik melulu ja ieu mondok baturna jabrik melulu ke sok ngabaturna jeung saha anak orang si eta waduh nu sok aya di orkes teh nu sok di aya organ tunggal teh bener nu sok aya di pengkolan teh bener atuh anak urang ge moal henteu siga kitu ka jeung gogowah almaru ala dini qol ulah ditanya anak urangna ulah dideuleu anak urang deuleu baturna sebab etan sapagodos jeung nyana moal pati babarengan lamun nyana teu sapagodos jeung nyana deuleu khalilna kos kitu bae sih la tasal ulah nganya maneh langsung ka jelema tasal khalilah tasal sohibah tanya mah batur nyana nu kudu ditinggalikeun baturna kitu bae sih nah man ahaba qauman husramahum jelema nu mencintai kaum digiringkeun ana jeung eta kaum sebab nyana sapagodos sebab mantasabah biqaumin bahwa minum jelema anu nyarupaan ka kaum golongan eta urang nyarupaan ka Yahudi geus bae di akhirat da dihijikeun jeung golongan Yahudi urang nyarupaan jeung Kristen dihijikeun jeung Kristen urang nyarupaan saruak ieu jaket urang koneng dihijikeun jeung si koneng atuh kitu bae pokona kitu bae pokona mah asal urang nyarupaan ka dinya geus dihijikeun ka dinya ya Allah si hade mantak aya jelema di duniana ibadahna jasi bodoh ieu lah jore jasa komo husu teu bisa syarat jeung rukun ge hampir teu pati benerengan nyana sarua jeung wali tingkahna udang-udangna gede salat nu sorbana ngambai ka anak make jubah bae diseungseurikeun ge ka ajeun nyana mah di masjid ge geus gideg bae padahal naon nu dibaca meureun teu nyaho
weh ku batur ge di kiai-kiai di buya-buya nya ge seuri bae badal aing lain kiai lain buya aing mangan sarupa doang di akhirat dijikeun jeung kiai-kiai wow atuh pan lo banu protes heuy malaikat eta mah lain kiai kok dijikeun jeung kiai malaikat yang ngadalil man ahabba qauman husira mahum weh cek malaikat lantaran nyana di dunia ada nyarupaan jeung kiai ieu cak Gusti Allah hijikeun tinggal nyana bae hidup ya Allah ya Rabbi ieu man ahabba qauman husira mahum mantak sing hade urang sasarupaan di dunia teh ulah salah ya Allah ya Rabbi ieu lain lalagan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum mantak Kangjeng Nabi ngaharamkeun make beuber nu di dieu zaman baheula zaman jahiliyah Yahudi Nasrani make beuber di dieu lamun Yahudi beubeurna beuber putih lamun Nasrani beuber lamun Yahudi beureu mun Nasrani beuber putih ku Kangjeng Nabi beuber eta diharamkeun cek Kangjeng Nabi man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum haram make beuber eta diharamkeun urang make beuber cara Nasrani cara Yahudi ulah cek Kangjeng Nabi man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum ulah kadituna itu tinggal dikembangkeun bae ku urang berarti lamun kiai kuari make calana sarua jeung Yahudi ting hade awas mentak abi batilok make calana make na jubah bae barang ditanya kunaon bib man make jubah bae abi bababari cenah ieu hayang tinggal nyingsateun bae mentak anakan deui ya Allah sih ada ya lamun urang ningali dina Bukhari na man tasabbaha biqaumin mimiti tina pakaian kadua tina pagawean katilu tina ucapan asal ge tasabah batasabuh man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum rempan nu mantak dina thariqah mah nuturkeun guruna kos kitu bae ketika guruna make sorban amamah murid dipagaan ketika make sakurung murid dipagaan di samping di jerona aya makna tersendiri ieu supaya ulah tasabuh jeung Yahudi ulah tasabuh jeung Nasrani mantak panggreget-gregetna setan ka kiai ka jelema anu make amamah udang-udang jeung make sorban lantaran ban malam ya tamam bahwa syaitonun jelema nu tilok make sorban eta adalah setan tinggal cek aja pengen diaingin teu make eta setan malam ya tamam bahwa syaitonun jelema tilok make udang-udang make sakurung ka dieu eta setan nu geus kitu atuh ieu dihareupeun ku setan kabeh ya Allah ya Rabbi manaba qauman usira mahum iyalah nu mantak dipercantik dipercantik zahiran wa batinan zahirna supaya siap batinna supaya rapi engkena hirupna ngagenclang di tengah-tengah masyarakat bener-bener nyana jadi lampu geus katiup ku angin mamana ge tetep teger bae lampu tetep caang bae jadi lantarannya nana aya caanan cacaangna aya di jero naon garang-garana di jero semprongna disemprongan deui Masya Allah kos kitulah makrifat lain cara lampu cempor hurung nyaangan bisa tapi aya angin be ngagelok angin kakek pes bae pareum lampu cempor tah kos kitu mangarana eta lah bersyariat lampu cempor tapi lamun iya Allahu nurus samawati wal masalun nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujaja az-zujaja tu ka'annaha kaukabun duryu yuqadu min sajatin zaituna la syarqiyati wala gharbiyah yudiu biha oh luar biasa naon cenah hartina inget teh nyaho kos kitulah wali Allah cahayana di jero ditutupan deui sehingga cahaya teh ngemprai mengkristal ka mana-mana lantaran ditutupan cahaya teh indah teu bisa ditempo ku teu bisa dicekel kurang semang tutupna luar biasa tapi cahaya namang kristal ka mana-mana ketika katebak angin ti luhur ti handap ti kenca ti katut teu bisa pareum yudiu iha nyana nyaangan masyaallah karim ngakos kitulah makrifat nurus samawati wal masalun nurihi kamiskatin fiha misbah okos cahaya lampu
Al-misbahu fi zujajah, lampuna aya dina kaca, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun, percis okos bintang nu luar biasa caang. Yuqadu min syajaratin zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyah. Caang ngemprai teu kanyahoan kaler kidul wetan kulon nu jelas caang bae. Bari manehanana mah teu kanyahoan di mana palitna. Lampu mah aya palitan. Ketika minyakna bareng sorangan Golkar tau mah otomatis teh baca kami berojak teh mah atuh asal teh dikirim bae duit atuh bareng atuh lamun dikiriman bae terus di kabupaten hurung terus asal geus teh bareng eta ki Golkar cek ki Golkar sia ka aing dikasih bae sebab guru aing hancur ku Golkar salah sahiji guru nu hancur ku Golkar tapi akhir hayat nama tetep bae nyana amanat nyana husul khotimah walau mantap ngomong-ngomong Golkar emang kumaha di Kabupaten Tangerang sabaraha kiai nu hancur ku Golkar je urang nyeri jasa ke Golkar ya eta PDI ya sarua PDI ge ngan tidak segana si eta hayu coba sabaraha pasantren anu hebat jasa nu kiai murid jadi kiai nyanana Masya Allah pandai gelang sabaraha serang pandai gerak tagerang ngakomu di antara salah sahiji gurungan terakhir guru deuk maot eta nyana amanat ulah mimilu ka Golkarnya ceng lantaran karasa ku mama ieu mama teu bisa magahan ngaji gering ge di rumah sakit nu ngalain-lain hayang dilayat ngan tanda mama hancur-hancuran careuri kabeh murid mama tobat cek nyana embung mama ieu dituturkeun ku murid seperti kieu mama gurat batu cek nyana anti Golkar di hate mama dengekeun ku murid-murid kabehan tuh pasantren mama menang harmoko 2 tingkat eueusian majelis taklim menang harmoko indah jasa teu bisa dipakai ngaji ti dieu lah ketika di rumah sakit amanat ka murid-muridna disapa sia mun alasub Golkar mantap kula ngomong Golkar bae cenah kieu urang sok kitu ngahancurkeun sebelah pihak aing mah kitu bae lain keheul ka Golkarna karunya ka kiaina murid abah di dia aya nu dicarekan ku abah suka Golkar emang kumaha gitu ngan mau dibejakeun ngaranna beuh panggil ku abah ulah sok mimilu sia cek abah aja gitu je cek nyana tuluy mun kula teu milu kitu cenah dapur teu ngumpul oh kadinya urusana halos ya kaditu diloskeun ku abah hancur kok ngajawab atuh lain tobat ngajawab cenah kula lamun teu kos kitu dapur kula moal kebur tuturkeun ku sia hancur datang ka kuari hirup kene kan hancur malah bejakeun moal yo cenah kieu bejakeun moal engke bae 4 mata bae je ayo diondang bae we ngadoa bae tapi jero hate kades ya ka si eta mah hancur jasa beuh lamun dihitungan pandai gelang bau menjulang pasantrenna kabeh murid dari Tangerang jadi di kiai hancur sabaraha hiji di Pandeglang di Serang hancur sarua bae Tangerang geus pokok Tangerang mah pohara je manglalawara gitu anu kula dicaritakeun pasantren 2 tingkat nu tadina santrina pohara jasa aja PEW diganti ku peternakan ayam lain lalagaan tah aja je maning peternakan embah daripada ayam mah tuh kurang bisa dialap manfaat sih mbah mah tuh sok aja kadinya bae cak Habib di mana tuh iya babaturan sing hade jaga hati wal mar'u ma'aman ahabba jelema bakal dibarengkeun jeung jelema nu dipake karesepna bakalna fala turapu wallahu a'lam bissawab.